Sasana yang ngantor, ini ngopi lah, masih loba waktu. Mun caritakeun mah geus leuseuh, buburu wae ka batur teh. Iraha aing beungharna nya. Nah yang beunghar mah meureun bisa jalan-jalan ka mall. Meuli tanah oge moal saember-saember. Apa? Minta duit. Dan minta duit. Murah ke buah. Nindih pisan kana kopi. Dinum ge acan, keur mahawa deui kopina. Tulus ngopina ge. Naon, Mang? Minta can madang seminggu. Sarua, minggu can madang, Mang. Tulungan lapar. Punten bae, Mang, eueuh. Mau beunghar Buah-buah prank. Karena yang jelema bager. Terus diberi hadiah. Mang, ngepranknya? Karena yang bager. Mana kamerana? Kamera ada nu ulah dipamer-pamer. Ibarat lengan katuh mere, leun kenca sare. Dengan kenca mati nyaun meureun, lain sare. Bener, mulia maneh. Ya, Mang. Atur nuhun ieu voucher hadiah jeung si Mantep 100 juta. Kumaha carana, Mang? mun hayang nyaho carana bayar deui. Ya, Mang. Ya tinggal telepon kana nomor nu aya di kertas eta. Oke, siap. Ngantos, Mang. Anu pis. Hartunun pisan. Aing terek beunghar. Jadi tuh kudu buburuh deui ieu mah. Mangkat deh, Mes. Mangkat ke mana, Mang? Ya ke sawah lah. Aduh. Arek naon ka sawah, Mang? Panas ratu mending ka mall. Atuh nya macul, Mes. Kan maneh teh geus hidup wae macul di sawah uing. Aduh, punten, Mang. Jika geus teu cocok nyekelan pacul mah. Cocok nyekelan penting duit. Alah, jika jelema beunghar wae, Mes. Cerdas, Mang. Justru eta uing sakedeung ge jadi jelema beunghar. Maksudna Apa ieu naon? ya kertas. Yap. Kertas bukan sembarang kertas, ieu teh voucher berisi hadiah 100 juta ieu teh, Mang. Jadi moal gawe di aing enak teh. Jelas nual, Mang.
Emang baheula cuma bisa meli tanah seember-seember. Tapi bisa-bisa isukan sawah mamang dibeli kuing. Terus kan kamari mana geus gagawe tuh poe. Lebih cepet buru ayeuna. Teu kudu mang. Kop jeung mamang bae, hitung-hitung sodako ka mamang. Nyaan ieu teh. Pisan. Karepet kitu mah yang geus yang ke sawah lah. Mangga. Nya poho, ieu paculna di dieu nya, Mang. Oh, kan. Geus waktuna nelepon ka nomor hadiah 100 juta. Aing teh teu boga HP. Aing nelepon pake naon? Ceng, ka dieu lah. Nah, Mang, Sok diuk lah diuk. Nambut teh HP-na, Ceng. Rek nelpon lah sakedeung. Pulsaan lain? ya ayo. Oh, yang geus kayak digantian 100.000. Halo, selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Oh iya, halo Pak. Iya, halo. Ada yang bisa dibantu, Pak? Jadi begini Pak. Tadi saya dapat voucher dari tim prank Bapak. Terus saya mau ngambil hadiahnya. Terus kira-kira kapan ya Pak? Tim prank, Pak. Iya. Ini tim prank yang suka ngasih-ngasih hadiah kan? Maaf, Bapak salah sambung. Ini telepon sedot WC, Pak. Hah? Sudah WC? Iya, Pak. Alah, aing ketipu. Halo. Halo. Gimana, Pak? Mau disedot WC-nya? Tekudu Pak. Aing ngerek modal di kebun bae. Koplok aing ketipu. Jadi dengar teh. Ceng. Buruna mana? Kayak dari buruhna, ngasih ge ditulus disedot. Ih, sempak teh cuma pulsa nanti menangan tuh. Panas kira.
panas kieu heh. Capek kan itenya. Mes, Hoi, Mang. keur pacul mana? Nya, Mang. Ani geus teu cocok nyakal pacul teh. Cocokna nyakal pulpen jeung duit. Masih cocok, Mang. Kumaha aneng geus teu cocok, ayeuna cocok. Geus ka mallna? Mau lagi geus tutup, Mang. Mang, nu tadi mah ulah diasukeun kana hatenya. Nu tadi mah latihan acting. Oh, acting. Berarti teu tulus beungharna. Hanteu, Mang. Moal dibeli meureun atuh sawah uing teh. Moal, Mang. Arek meuli tanu saember-saember bae. Yang geus sudah balik ke Padang. Mang. Mang, mun bade nganteran, wios sareng lalaban, sareng endog oge. Tapi tong hilap, endogna di dadar. Wayahna gawe poe ieu langsung dibayar. Soalna uing geus teu boga duit. Nah, awat mentana ka aing. Nya pan uing geus macul sawah ieu. Ya menta kanu boga sawah datang ka uing. Lah, aya lain sawah Mamang. Nya lain. Tuh sawah uing nu belah ditu. Terus kumaha, Mang? Matak ulah sombong. Nu beunghar bage tong sombong. Angot maneh acan ge acan beunghar ge sombong. Ini lapar.